ngopi hayu susah ke orang dan gimana Syah, keras kerabong tuh waras abong ini rempuk-rempuk si belang udah biar waras biar jag-jag. Menang AWBDI. Busuk selalu lompatan ya. Dek, tahu tukang rosokan? di itu ayah Di mana? Komeng namanya? Oh ya, makasih ya. ya. Oh, Pak Komeng. Iya, Oh, gimana sehat? sehat. Cari apa, Bang? Saya butuh ini galon yang bekas. Oh, ada banyak. Banyak. Iya. Di mana barangnya? Di sana noh. Boleh lihat saya? Ayo, lihat dulu. Nah, ini, Bang. Wah, banyak ini. Buat apa sih? Buat ini apa namanya? Pot buat pot. Oh, buat tanaman. Iya. Oh, udah sok. Kalau Mangga wae banyak, kita mah. iya. Kalau banyak saya beli. Ya udah mangga wae kita mah. Saya nggak butuh mangga. Ini galon banyak nih. Saya beli ini. Ya udah kita mah mangga wae, Bang. Kata kita ke mangga wae, mangga. Dibilangin nggak butuh mangga. Saya mah butuhnya ini galon nih, galon bekas nih. Saya beli. Kalau banyak ini banyak ini. Berapa tuh? Iya, kata kita ke mangga, mangga. Ya lama sih lo. Gua nggak butuh mangga. Gua mah bukunya ini galon bekas. Iya, ambil mangga kita mah. Heran Mang Komeng Uyo. Nyau jelema teh batur hensug mangga ceng teh mangga cokot kukuh wae teh. Enggak beli mangga, beli galon we. Esek juga. Ngerti usaha aing teh mangga teh hensug bawa ceng teh. Mangga ngajual galon, meuli galon. Oh nyau aing ge meuli galon, cek aing teh bawa man. Ngerti. Bawa, itu galona. Aku aing titipkeun sia, di Komeng. Mau Komeng gawe-gawe. Aing ngarek mangkat heula sakedeng, paling 3 poe aing mah, malila ieu. Aing nitip budak ya. Budak. Heeh. Aing sok ieu teh lah aing nitip Supian teh aing keur make tekan sok noelana bujur kamari ge aing nek nyuksur poe ka ember lah. Kumaha? Dek tuh. Geus lah hayu. Gawe aing bingung lah. Hayu. Cekal tak aku asup-asupun ka dinya teh kabak we pian. Gawe keur na, mun aya ieu mah gara-gara ieu mah. Buburong mun geus tepi ka ieu mah cokot deui. Paling 3 poe aing malila ieu. Oh, Arek ka kota lah sakedeung. si aing geus balik. Buru we ka dieu. Coba cep. Ini geura puluhan ya. Ini magarong. Magarong. Harus milik nama nih, ai jeung mana liar bawa pulungan ya. Mana ge sok ambekna sok eta wae mana sok ureuy wae aing nyo getekan sok ngalan wae. Tuh. Ada tah. Pulungan di situ. Wah aing ngaju kuat. Atau aing ge balik ya. Nah, apa ya? Tongsokan. Tah, aing yang baretos yang ngilu jeung aing. Atuh, ame aing kan di dieu. Kita mau pedah heuh. Hese ai jeung dak ngorate kitu doang tah aing sok bingung ngadidikna. Oh, ai si Piana ka mana sok aneh. Aing ngobrol kos ngeges lah sorangan tadi meureun. Pian. Pian. Goblok aing berat si Pian ke mana sih? Walah, mangkat ke mana budak teh? Aing orang tua serangan lo, berat nihan yuk. Aduh, goblok si Pian kemana sih? Aing kejugak ongkoh, berat ongkoh yuk aing mawa rongsokan. Goblok si Pian, kemana sih budak teh? Astagfirullah, paku panjang-panjang pantasan aing kuat nyeri gedean boy. Aduh, aing. Goblok, kuat
nyeri pan ieu teh paku teh geus nyolok ieu teh boboroning paku ditinggalkeun kabogoh ge nyeri aing aduh kok grup aing popot deui tetep paku teh pan aing nya rongsokan pugu dipiceun nya hiji ge kamalas ya goblok sekian aduh goblok sekian goblok aing pantesan berat karena aing kacugak paku sian naik di karung pian goblok siapa pian aduh aing mau bisa liar ya aduh suku kuat nyeri teuing suku aduh goblok Gurih coba nyeri aduh kuat cecakotan Tadi ulin berapa bisa nya? Sukan kayak adinya. Kita pulang mau kameng, cukup kuning di bangkar. Bangkar gara maneh aing kamari mulungan rongsokan kuat ninjak paku 12 nya paku 15 nyeri aduh Mun baku 12 mah tuh. Ieu na. Sukuna beah ka tuh Mang Komeng. ulah kenceng teuing nyalain maksud pakuna aya 12 siki ukuranna 12 nomor 12 ulah nyeri ari kemarin cetan ya maragel aduh kuat nyeri lah aduh sing bener atuh malah dipakai ocot aduh siapa pian ocon wae aing kuat nyeri kuat cecekotan aing malah di aroconan aduh pencetan sih pencetan goblok kuat nyeri aduh siapa ocon wae pian mending nyeri aduh goblok udah waduh si pian goblok gua nyeri aduh Assalamualaikum. salam Wih, Neng. bang Aduh, eta naon ieu? Segala kekayaan sia cakep. Udah, Neng. bapak lain nemen teh aing kuat nyeri dah aduh Makana mah gaya cenah meureun. aing bahaya mang ye minggu itu kacugak kamari karena ngan rongsokan urang paku 12 kuat parat urang kuat cerik Pokok budak we budak paku sugan teu ditempoan. sipian apa nitipin sipian amang amari oh geus juga kaselang 3 poe teuing 4 poe nah rongsokan ulin wae dian aing ngorongsok sorangan kuat kap colok-colok paku kacugak nyeri digawe henteu panena urang yo Si pena ka mana? ulin tadi teh jeung budak ka mana meureunnan tas kita mencetan dan malah di aroconan kok samang tadi pencetan mencet iya yo suku kuat nyari pisan urang Baru mainnya, Meng. buku aduh Bawa ke dokter, Chan. dan Bawa ke dokter atuh. embung Oh, daripada kieu kok mau baru kieu mah. ang kabidan udah iku ya Sia mah kahayang lah yang ka bidan wae. Ngomong gareulis bidana. ke dokter pencetan ku lalaki mah jeung naon iku bidan mah pencetan ku bidannya pura-pura nyeri ge pan ente nyeri ge pura-pura nyeri pan kabidan mah rada ogoan teh pan aing yo nambal teh bari nadaweung gorengan aneut kopi macan aya isukan paling ge arang macan jadi dan aya sate isukan mah jigana teh ulah gagal deui pokona mun meuli sate ka Cinta Rasa Bapak Acam di alamat Kampung Jaringao nama Desa Pringkasap Kecamatan Pabuara rasana pokona eta sate Bapak Acam mah legendaris yang laris terus zaman beretoan malnya buat aing keur zaman SD sok nganjuk wae dibere bumbu kacang doang sate
ayam, sate domba, sapi, aya. Bari ngompa, bari nambah di Mangaang. Ngadaweng bari ngopi jeung gorengan. Mantep.